Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahu indi dirhamun wali wa turmutazamun fi takaddumul khabar. Tanya. Wa nahu indi jeung ari saumpamana lapat indi dirhamun. Jeung ari saumpamana lapat indi dirhamun. Indi eta tetep disandingan kuring dirhamun ari aya dirham. Wali watorun jeung lapat li watorun. Li eta tetepikeun kuring watorun ari aya pangabutuh. Mu'tazamun eta anu dimistikeun fihi dina itu nahu naon taqaddumul khabar ngaheulakeun khobar. Kada idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Kada etanya kitu deui taqaddumul khabar. Idza ada di mana-mana balik alaihi kana itu khobar. Naon mudmarun domir mimma tina mubtada asian makdilnya mubtada yukhbaru anu dijieun khobar. Naon bihi itu khobar. Anhu tina itu ma mubinan bari anu ngajelaskeun. Kadza idza yastawjibu tasdira kainaman alim tahu nasir. Kada etanya kitu deui taqaddumul khabar. Idza yastaujibu di mana-mana ngamistikeun itu khabar atas diro kana jadi mimiti omongan. Atas diro kana jadi mimiti omongan. Kaina man alim tahu nasiro seperti lapad aina man alim tahu nasiro. Aina eta di mana? Mana rijal ma alim ta anu apalanjeun huka itu man. Nasiron bari anu tukang nulungan. Nasiron bari anu tukang nulungan. Wa khabarul masuri qadim abada. Wa qadim ajeun kudu ngaheulakeun ajeun khabarul masuri kana khobar tina mubtada anu diringkes. Kana khobar tina mubtada anu diringkes abadan dina salawasna.
Kama lana illa tibau amada sapertikeun lapan ma lana illa tibau amada. Ma lana henteu aya eta tetepikeun urang sadaya. Henteu aya eta tetepikeun urang sadaya. Illa tibau amada angin nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Angin nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Masalah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahu indi dirhamun wali watar mutazamun fi taqaddumul khabar. Lamun kamari ngajelaskeun anu wajib dipanerikeun teh khabar. Bari. Jadi kamari khabar teu meunang diheulakeun wajib dipanderikeun. Ta ayeuna bagian katilu arek ngajelaskeun khabar anu mesti diheulakeun. Nah, ketika khabar mesti diheulakeun maka dipanderikeunna hukumna enggak boleh berarti atawa henteu meunang mesti diheulakeun. Naon bae tinggal kana sarana. Asyara fi hadhihi al-abyati ilal qismi salis. Musannif ngisyarahan dina ieu bait kana bagian anu ka 3. Kan kamari bagian anu kadua kan aya 3 bagiannya. Kahiji meunang anu meunang diheulakeun khabarna, meunang dipanerikeun khabarna kahiji. Amun anu kadua mesti khabarna dikumakeun dipanerikeun. Ta ayeuna bagian katilu wa huwa wujub taqdimil khabar. Bagian katilu nyaeta wajib ngaheulakeun khabar. Wa dzakara musannif annahu yajibu fi abati mawadi'a. Muslim menyaritakeun dina ieu bate aya 4 anu wajib, 4 tempat anu wajib khabarna diheulakeun. Nah, deui aya 4 tempat anu eta tempat 4 tempat teh wajib khabarna diheulakeun teu meunang dipandekeun. Al awal kahiji ayyakuna al mubtada'u nakiratan. Anu kahiji nya eta mubtadana nakirah. Laisa laha masugun ila taqaddumul khabar. Teu aya masuk. Masuk teh nyaeta perkara anu ngameunangkeun khabar di akhirkeun. Nah, ieu kan keur ngaheulakeun naon? Ngaheulakeun khabarnya mesti ngaheulakeun khabar. Nah, masuk teh teu aya ayeuna khabar anu eta khabar teh meunang dikumakeun, dipanderikeun. Itu ngaranna naon? Masukun. Eueuh. Nah, ila taqaddumul khabar, kecuali ngaheulakeun khabar. Wal khabaru dzarfun aw jarun wa majrurun, jeung khabarna kaluaran tina naon? Dzarf atawa jar majrur. Nah, berarti mah kieu simpulna di mana-mana mubtadana nakirahnya tuluy khabarna kaluaran tina jar majrur atawa dzarf, maka si khabarna itu mesti diheulakeun. Contoh nahu indaka rajulun. Indaka rajulun. Indaka eta tetep disandingkeun anjeun rajulun ari aya lalaki. Mana mubtadana? Rajulun ma'rifat nakir. Nakir apaan? Khabarna mana? Indaka kaluaran tina dzarf. Ta ieu gambaran ieu mesti khabarna dikumakeun, diheulakeun nya. Jadi si mubtadana kudu nakirah. Kumaha lamun ma'rifat? Tah lamun ma'rifat mah henteu mesti. Jaidun fidari, tah kan kumaha eta? Dipanderikeun naonna khabarna. Sabab mubtadana naon? Ma'rifat. Tah ieu mah si mubtadana kudu naon? Nakirah. Lamun mubtadana nakirah maka mesti khabar dikumakeun, diheulakeun.
Nah, si khobarna. Contohnya seperti ini ya, indaka rajulun. Contoh deui ayeuna anu kaluaran tina jar majrur wa fid dari imraatun. Fi dari eta tetep di jaro ima imraatun ari aya awewe. Mana mubtadana? Imraatun marifat nakiro. Nakiro. Khobarna lafad fi dari kaluaran tina jar majrur maka ieu mesti diheulakeunna khobarna fi dari imraatun. Temenang imraatun fi dari itu temenang. Lamun marifat mah meunang. Lamun naon? Marifat. Marifat berarti kieu. Zaidun fi dari Zaidun. Menang diheulakeun. Menang dipenerikeun khobarna. Meunang. Zaidun fi dari. Jadi diheulakeun menang dipenerikeun oge naon? Meunang lamun makrifat. Sinauna mubtadana. Ngan lamun mubtadana nakiro maka ieu mesti si khobarna dikumakeun. Diheulakeun. Si khobar geus sakitu ieu mah hiji tah. Jadi gambaran ka hiji ketika mubtadana kaluaran tina nakiro jeung si khobarna kudu kaluaran tina dzaraf atawa jar majrur maka si khobarna mesti diheulakeun. Geus hiji. Wa yajibu taqdimul khabar huna fala taqulu rajulun indaka wal imratun fidari itu hukumna enggak boleh dikumakeun dipanerikeun khabarna henteu meunang wajib diheulakeun salah eta hiji. Kadua lamun dina bait mah tadi kan geus aya contohna nya nahwu indi dirhamun wali wator indi dirhamun tah mubtadana kaluaran tina nakiro khobarna kaluaran tina dzaraf maka khobarna mesti diheulakeun. Wali wator li eta tetepikeun kuring watorun ari aya pangabutuh khobarna li mubtadana watorun itu kaluaran tina nakiro maka mesti khobarna dikumakeun diheulakeun. Geus kitu hiji. Kadua kaza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anu mubinan yukhbaru atawa tingali kana sarana ngaranna naon mana sarana tuh anu kadua asani ayasamila al mubtada'u ala dhamirin ya'udu ala syai'in fil khabari. Kaduana dina mubtada itu aya domir. Eta domir teh bolak-balik kana naonna? Kana khabar. Jadi domir marjina kana khabar. Maka si khobarna mesti diheulakeun. Contoh, nahwu fi dari sahibuha. Fi dari eta tetep dijaro imah sahibuha ari anu ngebogaan itu imah. Mana mubtadana? Sahibuha aya domiran teh. Aya lafaz naon? Marjina kana lafaz adari nya adari pidari akur kana lah maka ieu si khobarna mesti diheulakeun. Kumaha lamun dipanarikeun sahibuha fidari marjana ka mana? Ka tukang. Ieu meunang teu? Ieu mah henteu meunang. Naon sababna? Sabab dina segi lafazna marjana itu dipanarikeun, dina segi martabatna khobar itu dikumakeun dipandarikeun. Dina segi martabatna. Martabatnya susunan. Cing antara mubtada jeung khobar heula keneh naon? Ya mubtada. Tah itu rutsbahna martabatna. Martabat antara mubtada jeung khobar maka anu dipandarikeun khobar mendarikeun kana ngaheulakeun kana mubtada. Tah ieu mah jadi teu meunang si khobarna dipandarikeun. Marjina kana khobar teu meunang. Sahibuha fit dari gitu pan namun dipandarikeun nya sahibuha fit dari ari anu ngabogaan itu imah marjana ka mana? Ka hareup. Sahibuha fit ka hareup kan? Marjana ka hareup sedeukeun marji teu meunang ka mana? Ka hareup kudu ka tukang. Kira ku balik ka hareup. Ari mundur mah ka mana? Ka tukang. Ieu hukumna enggak boleh. Nah sababna hiji marjana ka hareup, nomor kaduana
dina segi martabat. Nah, itu si khobar dipanerikeun. Alamun khobar dina segi martabatna diheulakeun mah bisa. Aya domir ka mana? Ka hareup. Bisa. Asa martabatna digumahakeun. Diheulakeun martabatna. Kulantaran imam martabatna dipanerikeun maka hukumna enggak boleh. Maka dina sarana di perkara aya deui gadai. Perhatikan enggak? Nau fi dari sahibuha apa sahibuha mubtadaun. Lapar sahibuha ngajadikeun mubtada. Wa dhamir al muttasil bihi rajiun li ila dari. Dhamir muttasil anu aya dina mubtada itu kembali kana lapad dari wa huwa juz'un min al khabari eta sajud dina khabar. Fala yajuzu ta'khirul khabar maka teu meunang ngakhirkeun naon khabar. Nahu sahibu hafid dari teu meunang. Nah sababna tak aya alasanana. Li alla ya'uda ad-dhamir ala mutaakhir lafdihi wa rusbatihi. Nah, ieu alasanana. Aya li teh kareuna atawa elat atawa alasan. Sabab teu meunang aya dhamir anu balikna itu diakhirkeun lapadna atawa dikumahakeun. Lapadna diakhirkeun jeung martabatna dikumahakeun, diakhirkeun. Itu teu meunang. Diakhirkeun teh dina kamah ka hareup atuh diakhirkeun teh. Gitu kan? Ieu kan seperti gini contohna. Sahibu hafid dari. Ya. Tah kan aya dhamir ha. Marjana ka mana? Ka hareupan diakhirkeun maksudna ka hareup teh. Pan sahibu jeung fidari akhir keneh mana lapadna? Fidari pan diakhirkeun. Sahibu anu ti heula akhirna fidari. Tah ieu si marjana teu meunang ka lapad anu diakhirkeun. Dan segi lapadna diakhirkeun, dina segi martabatna dikumahakeun. Diakhirkeun akur ieu pan khobar-khobarna dikumahakeun. Diakhirkeun. Hati deh. Kecuali lamun kieu. Ari si marjana si lapad eta teh dina segi lapadna diakhirkeun tapi martabatna diheulakeun. Tah itu kakara kumaha? Boleh atawa meunang. Kadi kan kurang ada jelas ya. Sapertikeun aya dhamir sapertikeun ieu. Contoh. Fi'il, fa'il, maupun itu kan martabatnya gitunya. Itu segi martabat. Ya. Heulakeun fi'il, udah fi'il, fa'il, udah fa'il, maf'ul be. Geus kitu, dina itu maf'ul be itu aya dhamira. Bari posisina kieu. Ki posisina. Fi'il, maf'ul be, fa'il. Tah ini balikeun posisina kieu. Fi'il, maf'ul be, fa'il. Tuluy dina maf'ul be eta anu diheulakeun aya dhamir. Bolak-balik kana naon? Fa'il misalna. Tah, eta mah meunang? Meunang. Nah sababna sabab dina segi martabatna diumakeun. Diheulakeun si fa'ilna mandrikeun kana maf'ul be. Ari ieu mah khobarna dikumahakeun. Nah lapada paneuri martabatna naon? Paneuri. Lamun nu bieu contoh anu bieu nya si fa'il eta martabatna diheulakeun, lapadna dikumahakeun, dipaneurikeun. Tah anu teu meunang teh, anu segi lapadna dipaneurikeun, jeung martabatna dipaneurikeun. Da ieu hukumna boleh. Matak cek di dieu alasanana sabab teu meunang aya dhamir anu marjana diakhirkeun lapadna jeung martabat. Nah, itu naon? Alasanana matak di dieu si khobarna mesti digumahakeun. Diheulakeun si khobarna teu meunang dipandeurikeun. Ngerti teh? Nah, sahibu hafid dari jadi teu meunang lapan sahibu hafid dari fidari. Nah eta kan anu ngajadikeun marjana dipaneurikeun itu hukumna boleh kudu digumahakeun. Diheulakeun si khobarna. Geus dua. Kadilu. Aya di tah contohna nu dasarana tah. Kana bet.
Dina bet eta baharna bahar tobil. Fa'ulun mafa'ilun 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 ahabu ki ijlalan wa ma biki qudratun alayya anakin min u'ainin habibuha ahabu ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin min u'ainin habibuha fa'ulun mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ahabu qudratun alayya walakin min u'ainin habibuha ahabu ijlalan wa ma bika qudratun walakin min u'ainin habibuha. Kata ahabu sieun kuring ahabu sieun di dia nyata haibah lain sieun karena kujurig beda haibah jeung khauf lamun khauf mah sieun kujurig khauf nu kitu ngaranna
ku pocong hok gitu ngaranna. Nah, lamun ayeuna urang sieuna karena ngagungkeun itu ngaranna aya haibah. Nah, atak ieu sieuna naon? Karena ngagungkeun. Ahabu sieun kuring ki ka anjeun. Ki ka anjeun awewe. Ijlalan karena naon? Ngagungkeun. Ijlalan karena ngagungkeun. Kuring sieun teh karena naon? Ngagungkeun. Lain dicarekan sieun, lain gitu karena naon? Ngagungkeun. Wa ma biki jeung teu eta tetepikeun anjeun awewe kudratun ari aya kekuasaan. Alaya ngelekeun ka kuring. Gitu. Anjeun teu bisa ngelekeun ka kuring. Ya. Lamun bisa ngelekeun ka kuring mah lain hebah. Hau. Ya. Sugan ayeuna awewe ayeuna anja kelut ka urang. Nah, bisa moal? Moal bisa. Teungeul we ku dapat langsung ngajongkeng. Tapi sieuna karena naon? Karena ijlalan, karena ngagungkeun. Gitu. Sieuna teh walakin jeung tetepina mil'u aini eta tetep pinuhna cai pinuhna panon ku cai panon atau pinuhna cipanon habibuha ari kekasihna itu imroah habibuha ari kekasihna itu imroah. Nah, iya anu jadi contoh lapan naon mil'u ainin tingali kana handapna deui wa habibuha mubtadaun lapad habibuha mubtadaun aya domiran teh aya pan kamana marjena kana mil'u ainin kadinya anu ngajadikeun khobarna wa mil'u ainin jeung lapad mil'u ainin khobar muqaddam eta teh khobar muqaddam tasi mubtada aya domiran butuh kana khobar anu ngajadikeun pambalikanana maka si khobarna mesti digumakeun diheulakeun teu meunang dipanderikeun wala yajuju dakhiruhu teu meunang diakhirkeun liana domir muttasil bil mubtada wa huwa ha nyata lapad ha aidun ala ainin balikna kana naon ain kana ainun wa huwa muttasil bil khabar eta teh itu sore jeung khobar falau qulta habibuha mil'u ainin lamun sapertikeun kitu ada ad-dhamir ala mutaakhirin lafdzan warud batan maka angke si marjana teh bakal ka mana bakal diakhirkeun dicaritakeunana bakal ka hareup nya sadeukeuh eta teh diakhirkeun secara naonna lapadna diakhirkeun oge martabatna digumakeun diakhirkeun pan marjana kana naon na khobar pan marjana maka ieu hukumna teu meunang diakhirkeun khobarna mesti diheulakeun geus nah itu contoh dina naon ieu dina syiran 2 ayeuna katilu asalisu ayakun al khabaru lahu sadrul kalam katiluna khobar mesti diheulakeun teh di mana-mana khobarna jadi sadrul kalam. Sadrul kalam teh ngajadikeun mimiti omongan. Tadi mana-mana ngajadikeun mimiti omongan, maka eta si khobarna mesti diheulakeun. Wa huwa al muradu bi qawli kadza idza yastaujibu tasdiranahu. Contoh jadi di ayat. Aina Zaidun. Aina eta di mana Zaidun ariki Zaid. Khobarna lapad aina eta sadrul kalam sabab aina ieu istifham. Ari istifham pasti digumakeun posisina diheulakeun teu meunang dipandarikeun. Maka ieu si lapad aina mesti diheulakeun teu meunang dipandarikeun. Zaidun ngajadikeun mubtada mata di dieu Zaid fa Zaidun mubtadaun. Zaid ngajadikeun mubtada muakhar. Wa aina khabar muqaddam. Wala yuakhir maka henteu meunang dipanderikeun naonna khabarna. Fala taqulu Zaidun aina. Zaidun ari Zaid aina eta di
Mana? Secara grammar bahasa Arab itu hukumna enggak boleh. Ya. Lamun grammar bahasa Sunda mah menang, Pan. Ya. Ki Zaid di mana? Menang, Pan. Tapi secara bahasa Arab mah teu menang. Dina bahasa Arab itu istifham mesti digumakeun. Digalakeun, teu menang dipandarikeun. Matak ieu teu menang. Aina Zaidun aina. Nah, apa teu menang? Li'annal istifham lahu sadrul kalam. Tah aya alasanana. Bisi aya nu nanyakeun. Nah, apa teu menang? Yang urang mah sok nanya kitu. Nah, Zaid di mana? Tah, cek grammar bahasa Arab mah li'annal istifham lahu sadrul kalam. Sebab istifham eta ngajadikeun sadrul kalam. Sadrul kalam teh mimiti omongan. Nah, tuh naon pertanyaan. Alat teukeun naon? Alat teukeun nanyakeun. Kadzalika ainaman alim tahu nasiran. Nya kitu deui saperti pendapat ainaman alim tahu nasiran eta anu ayeuna nabi tadi. Ayeuna eta di mana man ari jalma alim ta anu apalah jeung nu kasih jalma. Nasiron bari anu tukang nulungan. Rek nanyakeun di mana jalma anu tukang nulungan. Pan aneh apal tukang nulungan saha di mana? Nah, ieu nanyakeunana ayeuna eta pertanyaanana maka lapad ayeuna ieu mesti diheulakeun. Engke posisina ngajadikeun khobar sabab ditanyakeunana jelema. Man harisa geus eta sabaraha tah? Katilu. Jadi katiluna khobar mesti diheulakeun teh di mana-mana khobarna ngajadikeun sadrul kalam, ngajadikeun mimiti omongan. Geus katilu. Arabiun nomor kaopatna ayakuna al mubtada'u masuron. Kaopatna mubtada'na diringkeus ku adawat hasru. Lamun kamari makan khobar anu diringkesnya mata khobarna mesti digumakeun diakhirkeun khobarna. Lamun ayeuna mah mubtadana digumakeun diringkes maka si mubtadana anu kudu digumakeun diakhirkeun. Jadi kumaha diringkesna? Ya. Lamun anu diringkesna khobar maka khobar mesti dipanderikeun. Lamun anu diringkesna mubtada maka mubtada anu kudu digumakeun dipanderikeun. Contoh di dia. Innama fi dari Zaidun. Innama fi dari angin pasina eta tetep di jero imah Zaidun ariki eta aya lapat innama. Ieu innama ada watsur keur ngaringkes. Berarti di imah teh ngan saha wungkul. Ki Zaid wungkul. Sabab lapat aya lapat innama. Lamun kieu mah innamaan kieu fi dari Zaidun. Di imah teh aya saha? Ki Zaid. Mungkin aya salian di Ki Zaid? Mungkin sabab teu di kitu. Kau samari abi teh bogoh ka anjeun teh cek dapat teh. Mungkin ka salian di anjeun bogoh? Mungkin sabab teu diringkes. Coba ringkes atuh dapat supaya kata-katana menunjukkan kepada setia. Tah, make ada watsur. Ima pakai inama wa ima pakai ma jeung naon? Ila. Contoh ayeuna anu make ma jeung ila tu kareupna aya. Au ma fi dari illa Zaidun. Atawa lapad ma fi dari illa Zaidun. Ma fi dari henteu aya eta tetep di jero ima illa Zaidun angin ki Zaid. Teu aya di jero imah teh kecuali Zaid, berarti di imah teh aya ki Zaid wungkul. Salian ti ki Zaid aya sabab digumah diringkes. Matak ieu digumakeun heula, dibersihkeun heula. Ma fidari teu aya di jero imah, berarti kabeanana. Ngaran jelema eueuh, ngaran sato eueuh, domba eueuh, hayam ngodol eueuh pokona mah. Illa fidari ang ki Zaid wungkul. Salian ti ki Zaid eueuh di jero imah. Itu ngaranna adawat sur keur ngaringkes. Ayana ieu mah penjelasan ieu aya dina balago aya ieu mah kitu. Ngan pena di dieu geus dikumakeun, dicaritakeun ada watsur. Wa misluhu jeung contoh deui malana illa tibau ahmada. Malana teu aya eta tetepikeun urang sadaya
ila tibahu ahmada angin nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Oh berarti ieu urang itu turut ka saha wungkul. Kangjeng Nabi unggul. Teu meunang turut kalian saha? Nabi. Menang turut kalian Nabi? Meunang. Asal udah 100% turut. Nah sababna, sabab salian teu Nabi itu henteu amanah. Henteu amanah teh terkadang lian teu Nabi mah aya ngalaksanakeun pangharaman atawa pamakruhan. Itu amanah. Ari Nabi kan amanah. Amanah teh karaksa teu naon. Karaksa tina barang haram, barang naon? Makruh itu karaksa. Maka mesti diturutan sa Kangjeng Nabi. Ulah nuturkeun ka ustad. Ulah nuturkeun ka ajengan. Gitu. Nuturkeun ka saha? Ka Nabi nuturkeun mah. Lain ka ustad ka ajengan. Yang abi nuturkeun ka ustad nya bae. Sabab warisna Nabi. Ngan satu saat ketika aya di eta ustad hiji perkara anu ngalanggar kana hukum syara, henteu amanah, ulah dituturkeun. Gitu maksudna. Gitu. Tetap urang ayeuna selagi dina eta ustad aya akhlak Nabi tuturkeun. Ngan lamun akhlak Nabi na eueuh anu aya akhlak iblis atawa setan, ya ulah dituturkeun. Sabab nuturkeun teh ulah ka saha? Ulah kalian teu Nabi kudu ka Nabi. Gitu. Mungkin sapertikeun kitu ustadnya, mungkin da ustad teh jelema lain Nabi. Gitu. Ustad teh kieu nih, wajar da naon. Ustad lain Nabi. Komo malaikat lain. Pasti aya naonna? Pasti aya kesalahanana. Pasti aya kekurangan. Ngan ketika ada kekuranganana ulah digumakeun. Ulah dituturkeun maneh teh gitu. Ya ustad keplek dituturkeun deui ku maneh. Ya ulah atuh gitu. Ustad pinarakaeun dituturkeun ke atuh naon deui? Pinarakaeun deui. Ustad kasasar dituturkeun ku urang. Ke urang bakal kumaha? Nya bakal kasasar atuh. Lamun digumakeun. Lamun dituturkeun gitu. Maka teu meunang turut kecuali ka Kangjeng Nabi. Urang kudu patuh, kudu taat ka Kangjeng Nabi. Meunang ayeuna ka ustad, ka kiai meunang, tapi henteu mutlak. Gitu. Henteu mutlak. Kudu naon? Kudu dikaidah. Ketika aya parentah ustad melanggar kana hukum syara, ulah dilaksanakeun. Ceuk urang pada Pak, pangmaukeun hayam tah lah. Eger ieu, eger syukuran ke peutingkeun bae. Keur syukuran ieu. Aduh alasanana teh. Tah. Eta mah teu meunang, ulah diturutan da Pak. Da abi mah dipibareun ku ustad. Taat patuh ka ustad. Tah, taat patuh kana jadi ustad teh salagi aya dina kaid hukum naon? Hukum syara. Gitu. Lamun geus kaluar tina hukum syara atau lamun teh emang geus teu bener, wah dituturkeun. Lamun teu naon? Henteu bener kade tah. Gitu. Bisi maneh meunang naon? Ustad. Gitu. Anu teu balik, ulah dituturkeun. Panintahna teu balik, ulah dituturkeun. Ulah sami'na wa ata'na tak patuh gitu. Ayo orang aja dangdut saya Gusti teh. Hayu atuh Pak Ustad. Semangat kitu mah dapat teh. Nah, ulah dituturkeun maneh teh. Turut mah ka saha? Ka Nabi wungkul, kudu turut. Sekalian teh Nabi teu meunang naon? Teu meunang turut kecuali aya akhlak Nabi, kecuali sesuai jeung Nabi, sesuai jeung hukum syariat. Kakara ku urang kumakeun dituturkeun. Salagi ayeuna ngalanggar kana hukum syariat, itu hukumna enggak boleh dituturkeun. Komo ngalaksanakeun pamakruhan. Komo ngalaksanakeun pangharaman, ulah teu meunang. Gitu. Pamakruhan, ulah teu meunang. Gitu. Da payu urang udud jeung urang, ulah kitu teh. Kalau sababna ngajak naon? Ngajak makruh gitu. Kecuali lamun hayang, gue eta mah makruh gitu. Alim mah abi. Cik dapat teh. Makruh Pak Ustad.
Menang nolakna. Menang. Gitu. Menang walaupun guru sorangan. Sabab eta lain barang anu naon? Lain barang anu wajib, lain barang anu sunat. Itu barang naon? Makruh. Udud sia. Teu udud moal manfaat ilmu. Cek sade, cek guru nate. Udud sia. Ah, iya teu kudu diturut. Dan naon? Nah, larang hukum syara. Mun Pak Ustaz sami nyawa atau lah, lain gitu. Komo barang naon? Haram gitu. Itu hukum naga boleh mata cek di dia mahsur teh kitu diringkeus teh. Jadi kudu turuti ka Kangjeng Nabi unggul. Salean ti Kangjeng Nabi teu meunang turut. Hartina teu meunang turut teh turutna aya naon? Dikaidan. Di kaidan selagi aya dina bawah naungan hukum syara maka hukumna menang. Nah lamun teh geus ngalanggar kana hukum syara hukumna teu meunang. Itu ka jelema kabianana seperti kitu sarian Nabi. Termasuk ka kolot urangnya seperti kitu. Termasuk ayeuna awewe lamun teh maka salaki nya kitu. Pan istri teh kudu taat patuh kanu jadi saha caroge da tapi taat patuhna di kaidah selagi ayeuna henteu ngalanggar kana hukum syara. Lamun ngalanggar kana hukum syara ieu ulah diturutan gitu. Jeung salaki munjul teh neng ayo urang ka diskotik kali-kali neng. Itu ieu berarti melanggar naon aturan. Ulah menang ngalanggarna, menang nolakna, menang. Gitu. Lamun teh mah ditolak ku munjieun teh, menang teu naon da eta mah larangan hukum syara. Do. Lamun teh mah larangan hukum syara, maka hukum kumaha? Wajib. Neng aya urang ngaos, hukumna jadi wajib bae. Gitu. Lamun cek salaki naon teh, kitu teh. Ini wajib. Perkara anu sunat oge dititah mah jadi naon? Wajib. Nu mubah oge bisa jadi naon? Wajib. Nah yang ngadangkak wajib. Wajib ya kita dorangkak. Itu balikan deui. Jadi taat patuh kasalian ti Nabi itu aya naon? Aya kajian. Di kaidah. Lamun ka Nabi itu mutlak henteu di kaidah. Sebab Nabi itu amanah, moal aya perkara haram, moal aya perkara naon? Makruh. Maka cek di dia contohna cek musannif ieu nya, malana illa tibau mada. Urang kabehanana teh teu meunang turut berarti digumakeun. Dieuwekeun teu meunang turut ka sasaha. Teu kabeh dibersihkeun. Illa tibau mada angin ka Kangjeng Nabi. Jadi urang kudu taat patuh ka Kangjeng Nabi. Kabeh parentahna kumakeun laksanakeun salagi urang naon mah bisa. Itu ciri mahabbah ka Kangjeng Nabi. Ciri mahabbah ka Kangjeng Nabi teh daek dititah ku saha? Ku Nabi. Itu ciri naon? Mahabbah ka Nabi. Kumaha lamun teu daek dititah ku Nabi? Berarti cintana geus naon? Hanya di mulut, tidak sampai naon? Hati. Kawas kieu atuh. Urang boga kabogoh, ya. Dapa kaduh naon? Kaduh kabogoh. Si kabogoh teh, kabogoh dapa teh. Dapa bogoh teu ka abdi. Bogoh cinta banget. I love you full. Sudah oke full. Bocah cinta banget oke naon? Full. Full oge 3 kali, Pan. Ku saking banget naon cinta anak. Full teh kan penuh, geus full tank. Ya 3 kali. Wah, bagaimana naon? Bagi full tank berarti. Nah,
Cinta nangis banget penuh. Hatiku penuh dengan kamu. Full tank. Tapi ketika dititah hari-hari. Nah, ada apa pun tenah. Iya Pang, ngamasukkan senak neng. Iya senak neng ngecak teh kotok ada apa? Tekiat bau. Punten ada apa kamu? Tuh hayang teuing. Oge bau. Nah, berarti ieu lain naon? Cinta puna itu cinta puna itu bohong. Cinta pul mah arek manis, arek pahit kumaha? Laksanakeun. Gitu. Walaupun ti kotok bau dina naon, dina senana cek dapat bagaikan harum kasturi. Kunaon mah? Lamun ku cinta pun malangsna siap nih, abdi di naon? Di kumaha? Sok bade sareng sapeanana, sok abdi di kumaha? Sareng romeheunana, ku abdi. Itu naon? Itu cinta, itu mah itu ari mah. Lamun teh kitu berarti lain naon? Lain mahal lah. Cinta mah gitu, walaupun pahit naon. Tidak terasa. Gitu. Walaupun capek dengan cinta tidak terasa. Walaupun gunung tinggi didaki tidak terasa. Lautan yang luas diseberangi tidak terasa karena ada naon. Kalau mau dititah berarti tidak. Berarti ada apa? Pembohong namun gitu. Kosena ada apa? I love you full. Tapi dia kata, berarti I love you aku mah bohong. Hanya sebatas merayu. Rayuan gombal. Berarti gitu. Nah, kakak Nabi itu seperti gitu. Kok cinta kan Nabi? Cinta. Semangat gitu. Cinta kan Nabi? Ento kan Nabi? Hebat gitu. Dititah ku Nabi? Tadai. Gitu ngaranna naon? Kidib begitu. Pembohong gitu naon? Ngaranna. Itu kata cek ulama mah lamun ditanya cinta kan Nabi mending repeh. Mending naon? Mending repeh. Bisi naon? Cinta dititah tadai. Berarti naon? Pembohong maneh. Berarti mana dapat pembohong? Kawas tadi. Dapat mah neng dititah tadai berarti dapat pembohong. Full naon? Bensin full. Berarti pembohong. Gitu. Mata kemaning naon? Mending repeh cek ulama. Lamun ditanya naon? Cinta kana. Gitu. Nah, sabab urang mah loba perkara dititah ku Nabi, loba teu naon. Teu kalaksanakeun. Gitu. Ketika teu kalaksanakeun nya tadi teh ya. Urang teh pembohong. Waduh. Ketika ayeuna urang ngajawab teu, ulah teh. Gitu. Mata kemaning naon? Mending repeh. Ketika ditanya naon? Masalah etik sada. Cek ulama perhatikan. Geus lah, jadi balikan deui kana permasalahan ieu nomor kaopat nyaeta anu wajib diheulakeun naonna? Khobarna ketika mubtadana diringkeus ku adawat hasru maka khobarna mesti diheulakeun mandurikeun kana mubtada ya. Cirina nyaeta biasana anu diringkeus sok dipanderikeun dicaritakeun. Lamun diringkeus na khobar berarti khobarna mesti dibanda. Lamun diringkeus na mubtada berarti mubtada mesti dibanda. Geus kitu beres. Tah ieu geus beres kabehanana. Dina masalah ngalakeun khobar jeung manderikeun khobar itu udah beres aya 3 bagian geuslah kamari macam-macam bagianna. Wa hadru ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indah. Geuslah barang betna wa nau